terpilih teh aya opat lain sambarangan poe nu opat. Nomor kahiji yaumul Jumat, poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu coba mau dijelaskan. Oh iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atau jam hiji ngintip jam henteu pokokna mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar, ulah aya nu sempet ka kantor, bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah nulis bae aja kelan tasbih bae urang 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan kan bae. Nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebut lagi sayyidul ayyam, rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat, sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik ya Allah minta dunia ya Gusti mobil teu parugu ulah di empat isin jero hate bae siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan sholat Jumat. Siksa kaul mah ta sholat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh adzan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys. Masya Allah ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh geus kitu poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara.
lantaran di mana terjadi poe Arfa yubahillahu taala malaikatah Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi nu make ndek Arfah asup ka salon tah aya. Tah ndek apel ka salon mah. Kalau mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotokna tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu darata hayangnya usia malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngalegegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi ya tahu di gitu di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih udah. Haju ngadaguan nagis nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kaburu malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, dua poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Heuh sanajan di dieu ge. Udah ngaji pane make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakian atuh geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan, nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah ngisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neulegetihna.
tapi Allah mandele teh takwana la yanallallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing menilai nu ku aing katarima takwana eta jelema fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu setiap tetesan getih nu nyeclek katana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseut getihna ieu getih sacek-celek bae suara ya iyalah poe lebaran mulia jasa teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa lantaran keur ditongton ku malaikat kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae ulah neulekeun tunjuk aing atuh biasa bae aduh sabaruda teh ditongton ku malaikat tongton kieu ya Allah mana coba situ pan situ mah berita loba gitu coba situ cet tuh malaikat itu tuh itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh anu masjid cak Allah guys bukakeun lawang sorga buka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti mun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berak kabeli kitu embe Garut budaya teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari data ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik guys kuari malah menjadi tukang ojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing menang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro menang 1 juta kadang-kadang babaturan manuhunnya sial dah babaturan emang gak ai babaturan menumpang nuhunnya kurang kita tukang ojek dah atuh biasa tapi lamun aya jahe mah set dek mayar enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm ut karasa yang nyenud ga dia tukang ojek di bareres 2 kilo 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kahing dihampura 4
hiji poe Jumat geus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres tah kolot poe Jumat yaum arba'ah lebaran haji jeung lebaran pipit poe nu opat eta mah lain sambar